A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Al mu'robatu ari pirang-pirang kalimah anu mu'rob. Kismani eta kabagi dua. Kismun ari sabagian yu'robu eta di'iroban naon kismun bil harokati ku pirang-pirang harkat. Wa kismun jeung ari sabagian deui yu'robu eta di'iroban naon kismun bil hurufi ku pirang-pirang huruf. Falladzi maka ari anu yu'robu anu di'iroban naon ladzi bil harokati ku pirang-pirang harkat arba'atu anwa'in eta aya opat pirang-pirang rupa. Al ismul mufradu tegasna kahiji isim mufrad wa jam'u taksiri jeung kadua jama taksir wa jam'ul muannatsis salimu jeung katilu jama muannas salim wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un jeung kaopat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa kulluha jeung ari sakabehna turfa'u eta diropakeun bidommati ku domah wa tunsabu jeung dinasobkeun bil fathati ku fathah wa tuhfadu jeung dihofadkeun bil kasrati ku kasroh wa tujzamu jeung dijazmkeun bisukuni ku sukun. Wa kharaja jeung kaluar andalika tina ieu anu kabeh salah satu asya'a naon tilu pirang-pirang perkara. Jam'ul muannatsis salimu tegasna jama muannas salim yunsabu dinasobkeun naon jama muannas bil kasrati ku kasroh. Wal ismu jeung kalimah isim alladzi anu layan soripu teu narima tanwin naon ladzi yuhfadu dihofadkeun naon isim bil fathati ku fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri jeung fi'il mudhari mu'tal akhir yujzamu dijazmkeun bihadfi akhirih ku ngabuang tungtungna. Walladzi jeung ari anu yu'rabu eta walladzi jeung ari anu yu'rabu di'iroban naon ladzi bil hurufi ku pirang-pirang huruf arba'atu anwa'in eta aya opat pirang-pirang rupa. Atasniyatu tegasna kahiji isim tasniyah wa jam'ul mudzakkaris salimu jeung kadua jama mudzakkar salim wal asmaul khamsatu jeung katilu asmaul khamsah wal af'alul khamsatu jeung kaopat af'alul khamsah. Wa hiya jeung nyaari af'alul khamsah yaf'alani eta lafad yaf'alani wa taf'alani jeung lafad taf'alani wa yaf'aluna jeung lafad yaf'aluna wa taf'aluna jeung lafad taf'aluna wa taf'alina jeung lafad taf'alina. Fa amma tasniyatu maka anapun ari isim tasniyah faturfa'u maka eta diropakeun naon tasniyah bil alifi ku alif wa tunsabu jeung dinasobkeun naon tasniyah wa tuhfadu jeung dihofadkeun naon tasniyah bil ya'i ku iya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu jeung anapun ari jamak mudzakkar salim fayurfa'u maka eta diropakeun naon jamak mudzakkar bil wawi ku waw wa yunsabu jeung dinasobkeun wa yuhfadu jeung dihofadkeun bil ya'i ku iya. Wa ammal asmaul khamsatu jeung anapun ari asmaul khamsah faturfa'u maka eta diropakeun naon asmaul khamsah bil wawi ku waw wa tunsabu jeung dinasobkeun naon asmaul khamsah bil alifi ku alif wa tuhfadu jeung dihofadkeun naon asmaul khamsah bil ya'i ku iya. Wa ammal af'alul khamsatu jeung anapun ari af'alul khamsah faturfa'u maka eta diropakeun naon af'alul khamsah bin nuni ku nun wa tunsabu jeung dinasobkeun wa tuzamu jeung dijazmkeun naon af'alul khamsah bihadfiha ku ngabuangna nun. Bismillahirrahmanirrahim. Dina bab pasal ieu bade ngabahas kasimpulan tina bab ma'rifatil asma ma'rifati alamatil asma. Tegasna nama bade nyarioskeun kalimah-kalimah anu mu'rob. Nyaeta ari kalimah anu mu'rob teh adalah kalimah anu narima robah tungtungna dina nalika kaasupan ku amil. Anu mana perubahan tungtung kalimah ieu teh alias i'robna tungtung kalimah ieu teh eta barobah ngajadi opat tingkah. Hiji i'rob ropa, dua i'rob nasob, tilu i'rob khofad, kaopat i'rob jazm. Tegasna nama robah jadi ropa, jadi nasob, jadi khofad jeung jazm gitu. Ngan peda tina nu opat ieu teh kabagi dua, lamun kalimah isim barobahna tilu, ropa nasob jeung khofad, lamun kalimah fi'il oge sami tilu, ropa nasob jeung jazm. Anu mana dina ieu pasal dicarioskeun bahwa kalimah-kalimah anu sok mu'rob, kalimah-kalimah mu'rob teh nyaeta sadayana aya 8. Ngan anu 8 ieu kabagi dua bagian. Sabagian dicirian i'robna teh ku harkat. Jadi tungtungna teh barobah tina segi harkatna. Oge sabagian deui mah dicirianna teh nyaeta ku huruf.
tungtung kalimah teh tungtungnana teh robah tina segi ayeuna huruf ieu teh ngajadi ciri i'rab gitu. Nah ayeuna urang langsung bae ngabahas kana babagian anu kahiji nyaeta anu ciri i'rabna teh berupa harkat. Anu berupa harkat ieu sadayana aya 4 atawa bisa 5 ogen. Ropana eta dicirian ku harkat domah, nasobna dicirian ku harkat fatah, khofadna dicirian ku harkat kasroh, jazmna dicirian ku harkat sukun. Nomor kahijina nyaeta isim mufrad. Ta ieu isim mufrad dagesna kalimah anu nuduhkeun kana makna hiji saperti lapaz zaid, hiji zaid. Eta teh lamun ayeuna didomahkeun berarti keur tingkah ropa dibaca zaidun. Lamun ayeuna difatahkeun berarti keur tingkah nasab dibaca zaidan. Lamun ayeuna dikasrohkeun berarti eta teh keur tingkah khofad dibaca zaidun. Nomor kaduana jamak taksir. Jamak taksir teh kalimah jamak anu pecah tina adegan mufradna. Sapertikeun lapad rijal. Ieu lapad rijal lamun tungtungna didomahkeun berarti keur tingkah ropa dibaca rijalun. Lamun tungtungna difatahkeun berarti keur tingkah nasab dibaca rijalan. Lamun tungtungna dikasrohkeun berarti keur tingkah khofad dibaca rijalin. Nomor katiluna nyaeta jama muannas salim. Ieu ge sami dicirianna teh ku harkat. Sapertikeun lapad muslimatun. Lamun tungtungna didomahkeun berarti keur tingkah ropa dibaca muslimatun. Ngan pedah dina jama muannas salim eta teh nasobna lain ayeuna ku fatah tapi ku kasroh. Dina matana dibahasakeun wa kharaja andalika salah satu asya'a al jam'ul muannas salimu yunsobu bil kasroti gitu ya. Nah, nasobna nama ciri na ku kasroh dibaca muslimatin. Pun ayeuna keur khopadna ge dibaca muslimatin. Terus nomor kaopatna isim goer munsorib. Sabenerna mah isim goer munsorib teh masih kene antara isim mufrad jeung jamak taksir. Ngan pedah aya perbedaan nyaeta dina papada teu narima kana tanwin. Isim mufrad jeung jamak taksir anu ieu mah teu narima kana tanwin. Nyaeta ngabedaan kana isim mufrad jeung jamak taksir anu biasana anu ciri khofadna teh ku kasroh. Nah dina isim goer munsorib mah berbeda nyaeta ciri khofadna teh ku fatah. Matak dina matan mah disebutkeun teh aya 4 kitu nya. Anu dicirian ku harkat teh hiji isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jama muannas salim, nu kaopat fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah ieu mah jama naon atuh isim goer munsorib mah eta mah bisa masuk kana susulan atau boleh dimasukkeun kitu naon kitu nya. Nah ieu lamun ayeuna tungtungna didomahkeun berarti keur nuduhkeun tingkah ropa dibaca ahmadu contohna teh. Lamun tungtungna difatahkeun berarti nuduhkeun keur tingkah nasab, pun ayeuna keur tingkah khofad oge sami tungtungna teh nyaeta diiroban ku harkat fatah. Terus nomor kalimah atau nomor kaopatna nyaeta dina fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ciri rofa'na ku domah sapertikeun lapad yadribu. Ciri nasabna ku fatah sapertikeun lapad yadriba. Ciri jazmna ku harkat sukun sapertikeun lapad yadrib. Ngan pedah dina fi'il mudhari anu mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un eta keur tingkah jazmna mah ku ngabuang huruf elat, huruf tungtung teh. Jadi kaasupna teh dicirianna teh ku hurufnya ngabuang huruf. Lamun ropa jeung nasabna mah ku harkat. Ngan berbeda aya anu harkat dohiroh katingali harkatna teh ngan aya deui anu harkatna teh muqaddarah tergantung bentuk huruf elatna. Oke, terakhir atanapi misah ayeuna ieuna videona aya urang disimpulkeun tina segi nadoman secara lebih terperinci gitunya. Adapun anu opat deui ieu mah dicirianna teh ku huruf. Nomor kahijina isim tasniyah tegasna kalimah isim anu tuduh kana makna 2. Keur tingkah ropana eta dicirian ku alif saperti zaidani. Keur tingkah nasab jeung jrna eta dicirian ku iya saperti dibaca zaidani. Nomor kaduana jamak mudzakkar salim. Keur tingkah ropana dicirian ku huruf waw dibaca zaiduna. Lamun keur tingkah nasab jeung khofadna dicirian ku iya saperti dibaca zaidina. Nomor katiluna asmaul khamsah. Keur tingkah ropana dicirian ku waw saperti dibaca abuka.
Lamun nasobna dicirian ku huruf alif dibaca abaka. Lamun khofadna dicirian ku huruf iya dibaca abika. Nomor kaopatna af'alul khamsah nyaeta ciri ropana ku ayatna nun saperti dibaca yadribani tuh tungtungna ayat nunan. Sedangkan nasob jeung jazmna ku ngabuangna kana eta nun dibaca ayyadriba lam yadriba. Wallahu alam bisawab.